Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan dulur barani sadayana wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan Jumantara. Di galurana 11-16 kHz radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandung. Dulur barani sadayana alhamdulillah kalayan ku kersana Allah subhanahu wa ta'ala. Simkuring tiasa ngarencangan dulur dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda nu sok disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan barani. Atuh dongeng Sunda nu nuju digarap ku simkuring dina danget ayeuna teu aya sanes lintang ti Si Gobang biasana Asep Gun Majalaya. Haturan laya dulur barani sadayana di mana bae ayana utamina ye Kang Oka, Kang Sancai Damai, Surya Udud, aya Wahyu Ara, Yulinda Belia, Enggi Mandalawangi, Paneglang Banten, Sri Kurniawati, Teddy Gunung Puntang, Kang Aceh, Alayubi, Njang Koswara, Agunadi di Cikawung. Haturan lagi kawa Kang Aji Saifuddin, Kang Salman, Asep Sulaiman, Ayi Herlan, Supatman di Ciamis, Kang Muhtar Abdullah, oge aya Bayi Gimbal Jarambah teh cenah haturannya, sareng Kang Heruson Jaya Sumedang. Pokona mah kumaha ka dulur barani di mana ayana. Mugi ada ramangnya sok geratatan manco dina YouTube-na, dina radiona, dina streamingna sewang-sewangan. Sok kabarayun sadayana derah. Dulur barani ari anu jadi kagetna kerakaseta sabab eta Gobang teh kapanan ayana teh di imah disimpen di goahnya, tapi nah ayeuna ujug-ujug aya di hareupeunana. Ngan anu leuwih kaget jeung pohara reuasna mah Kidarga. Panona meunikeun ka molotot atuh sungutna calawak nyaksian eta kajadian aneh anu aya di hareupeunana. Atuh rakaseta harita teu lila mikir leungeunna ngaragamang kana eta perah Gobang pusaka teh dulur. Ceg Gobang teh dicabut tina taneuh, saterusna diangkat disilangkeun hareupeun dadana. Harita karasa aya hawa anu aneh, semurada haneut-haneut nyaliara ka sakujur awakna. Tapi lila-lila mah karasa awakna jadi harampang. Atuh tisaprak eta Gobang pusaka teh dibikeun ti akina ka manehna nepikeun ka ayeuna. Can pisan pernah digunakeun. Kur karek digidikan ilikan hungkul. Atuh saterusna disimpen wae dina tempatna deui. Karek ayeuna manehna ngarasakeun kahengan nu aya dina eta Gobang.
Dulur barani sadaya, aduh pok kidarga teh nyarita. Wah, aneh euy. Waduh, geuningan ieu bebenyit teh nyatana muhit kasiluman geuning paengan aduh. Tapi pikeun dewek yo si Darga. Moarek kendar najan kudu adu hareban jeung lawan anu ngagunakeun ilmu siluman nanahaon oge. Ayo, mun nya mah eta ge aya mangpaat jeung gunana geura kadegeun gadewek. Tak colek karasi deh, Ceuk Kidarga. Ari susumbarna mah teu nyirikeun hatena anu sabenerna mah ngarasa seber ti tadi kene oge. Manehna masih boga kayakinan kana diri enak. Yen manehna teh kapan boga ilmu Batara Karang. Jadi ceuk pikirna, najan ku pakarang kumaha oge jeung naon wae oge kana awakna teh moal neurak. Dulur barani, Raka Seta teu nembalan. Bade ngajega dina tangtunganana, gobangna dipalangkeun hareupeun dadana. Dina sikap anu sayaga pikeun ngayonan sabetana panarajang bedog lawan. Kidarga anu hatena harita geus hemar-hemir oge dibarungku seber sajongjonan manehna kalaka ngajanteng heula teu wakan rajang deui. Sok atuh lain ngajanteng wae aki-aki nurus tenyung. Kidar naon teh Kidar sono. Buru maju euy. Ye kuring ayeuna mah geus nyekel pakarang. Buru kakang ngaholeng ye. Jeung cing inget ieu pakarang teh lain pakarang jurig. Sarua we kangaran pakarang mah. Piraku jurig ngabogaan gobang jiga kieu. Raka Seta mah panas lawana. Atuh ngadenge kitu mah Kidarga. Teu beda we jeung nu disebit atina jeung sial we amarahna teh. Kurang ajar bangsa sia. Bage jeung ngomong ka aing naon. Ki Darosono sagaluba. Aing mah Darga dulu. Alah, hilap deui punten we Ki Darosono Ki Darga. Buru atuh kalakal banyawangkong cenah ieu teh. Dek gelut mah cenah ieu teh yeuh. Kurang ajar sia, rasakeun sia. Kituna teh dulur barani. Bedogna langsung nyurudug rek dipake nobros hulu angen Raka Seta. Bari ngabelesat awakna ngabarengan seruwukna bedogna leungeunna rek ngabudal badilkeun eusi beuteungna Raka Seta. Kalayan make tanaga japisan nu kacidaro hakana. Estu geus teu make perhitungan deui dina narajangna ka Raka Seta teh. Pelantaran ku make amarah asa disebit pisan ceulina. Raka Seta harita teu ngejat dina tempatna. Atuh bedog lawan anu keur nyuruwuk teh. Anu mana harita teh sagedeung dege nepi dipapag ku gobangna. Waduh. Dulur barani, sora gobang nu diadu jeung bedogna Kidarga nu disusul ku sora ngagorowokna Kidarga nu harita jungkir jumpalik sababaraha jungkiran. Nyatana katukang atuh bedog dina panyakalna potong jadi dua, anu saterusna ngacleng jauh pisan. Harita awakna Kidarga nepikeun kanang karak bengkang atuh luhureun lemah. Panonna molotot bari sumengir nahan kanyeri. Karasa dina jero awakna aya nu kacida pisan nyerina. Rupana lain dengan saukur bentrok bedog jeung gobangna Raka Seta, tapi memang aya serangan kana awakna nu datangna tina gobangna Raka Seta anu ngajadikeun tatu dina jero dadana ieu Kidarga. Dulur barani anu nyaraksian eta kajadian harita kabeh taya anu teu ngarasa kaget. Kakaran ningali kahebatan Raka Seta jeung gobang gagamanana. Bari jeung sumengir nahan kanyadi ge atuh kuniang Kidarga teh nguniang hudang lalaunanang tuh.
katempo dina sorot panona semu anu mimiti hemar-hemir. Aduh, urang ajar ya licik ya bencel deh kuyuk ngagunakeun emosi nya. Aduh, tapi sok hayangnya tapi ka mana di layanan gua aing Ceuk Ki Darga nyarita teh teu sarua jeung anu aya dina sajeroning hadena atuh. Ilmu sihir nanaon ilmu sihir teh euy. Ieu mah gobang biasa tuh. Pedah datang nawe tadi ti luhur langit. Ngan cing inget eta teh nandakeun ieu pakarang teh lain pakarang samanea. Tema Rakaseta bari di barungan ku ngahehe ngalelewaan ka Ki Darga. Sombong ya, aing jangan rumah ya kateter dulu. Kuyuk, dicaca geus ya gua aing Ceuk Ki Darga. Tapi barang ngareret kana leungeun katuhuna anu tadi dipake nyekel bedog. Karek sadar ayeuna mah yen bedog teh geus eueuh tina panyekelna. Apaan tadi geus jadi ngacleng samalah potong jadi dua. Atuh tungtungna teh kalaka jadi unur-unuran atuh. Sanajan manehna nyekel bedog oge puguh acan karuhan bisa nandingan pakarang anu aya dina leungeunna anu jadi lawana. Nyatana gobang pusaka kabuyutan nu jadi gagamanana Rakaseta. Komo ieu mah dina kayaan lemor. Atuh tungtungna teh dulur lalaunan manehna ulur-uluran ka tukang culang cileung anu akhirna ngan porong wae lumpat. Teu sidikna notok-notogkeun maneh bari nahan kana dadana ngarasakeun kanyeri anu kacida parahna. Bari pokna teh lumpat bari ngomong dulur. Nagoan ya pangales aing mah. Laju beuki narikan lumpatna teu nolih deui ka Rakaseta jeung jalma nu liana nu harita keur ngaregreg ngalajoanan anu keur patutunggalan. Atuh Rakaseta ukur ngarahuh bari ngasupkeun di gobangna ka tukangeun bajuna. Dulur barani atuh jol robe jalma-jalma anu tadi nyaraksian teh nyelampeurkeun ka Rakaseta. Bah Dugala pangheulana nyampeurkeun teh. Atuh sanggeus aya dihareupeun Rakaseta pok Badugala teh nyarita. Alhamdulillah. Geningan desa sabaraha kawani jeung bangabisa tah. Saha dari teh Ki Darga nya. Anak buah Bajawe gedenya. Teu kudu abah mantuan oge geus mabur geningan. Hahaha. Cenah kituna teh bari neuteup antep kana beungeut incuna. Atuh jalma-jalma anu milu ngariung di dinya ge kabeh maruji kana kahebatan pangadewasana Rakaseta. Pang-pangna mah ngarasa helok jeung salut kana kaahengan pakarang nu dipiboga ku Rakaseta nyaeta gobang kabuyutan. Nya mah aduh ngan uing teh asa heran oge jeung aneh dih. Nah iya gobang ujug-ujug aya datang bari jeung dibarengan ku dorar gelap tadi teh gedingannya. Apanan sidik iya gobang teh ku uing disimpen di goah dina jero sarangkana wah. Tema Rakaseta negrakeun kapanasaranana. Hahaha. Geus bae teh kudu dipikiran soal eta mah jalo. Ke oge bakal paham. Ke dieu mah babah jelaskeun. Ceuk Badugala mere penjelasan ka Rakaseta. Atuh saterusna mah Badugala jeung Rakaseta teh marulang deui ka imahna. Nya kitu deui warga di dinya baralik deui ka imahna sewang-sewangan. Dulur barani sadayana urang caritakeun poe isukna kirawan Cihaneut moyan di pasir hunyur tempat panyicinganana Bah Jaweng sabalad-balad di buruan eta wangunan
aya sababaraha urang anak buahna Bah Jaweng nu kercing lariung bari garuneman ting naon nu dikericaturkeunana da teu pati kadenge jelas sabab ngaromongna teh ukur pating hareos bari ngareretan ka lawang panto. Dina eta riungan teh diantarana aya oge si Bohim, si Darman, si Kinta, si Kemed, si Kudin jeung anak buah Bah Jaweng anu liana. Kumaha cenah atuh ieu teh? Ceuk si Bohim nanyakeun ditujukeun ka si Kemed. Kumaha naon ari Akang? Walon si Kemed acan paham kana maksud pananyana ti si Bohim. Kumaha naon si laing mah atuh maksud dewek teh si Darga ayeuna kumaha aduh. Akang mah apa itu ke di jero tuh jeung siapa tembak si Kemed harita. Nah geuning teu kadenge tadi urang ngariung di dieu oge teu kadenge aya nu ngomong di jero. Aduh boseunun we meureun Kang. Da basa tadi mah hoak atuh siapa teh. Malah kadenge ditampilin sagala da Kang Darga teh. Da cenah gagal operasina. Neangan badugala teh jeung budak teh eta teh. Malahan balik ting ngadon ripuh. Tatu Kang cenah dina dadana. Manya kitu cenah. Nya Kang. Cek aing oge atuh sarua we jeung aing ari kitu mah si Darga teh nya Kemed. Mana aduh majar ngagem aji Batara Karang teh geuningan anger we kalakah kabeunangan. Aduh kawas kuring kamari ngan sigana pasti geus diubaran ku si Abah. Cak kuring ge kamari kitu diubaran. Aduh ceuk si Bohim. Heuh jeung mupuas sigana teh ka Ki Darga. Aduh salila ieu sok nyepelekeun kana pangabisa manehna. Cacap si Bohim kukulutus kitu. Kadenge ti jero imah Bah Jaweng hohoak deui bari teteh nyerah. Ya Kang, jemput tah si Abah mimiti ngambek deui tah ka Kang Darga. Cik si Kemed bari ngantelkeun curug kana bibirna. Atuh si Bohim jeung nu sejen ge sarua harita nu keur pating rariung teh langsung jarompe eueuh nu nyoara sigah gaang katincak. Caturkeun di jero imah harita Ki Darga keur ngeluk tungkul sigah bueuk meunang mabuk atuh. Oge Bah Jaweng katempo keur julang jeleng bari sakapeung teteh nyerag kana palupuh meuni kuatkeun ka ngarieg deui atuh. Karasana ku Ki Darga di jero imah. Untung takut dewek buru-buru diubaran tatu lain Darga. Dewek mah jadi tambah penasaran euy. Tidak kumaha tah manusia teh si mangkluk si wawlak teh anu geus nyieun tatu lain teh Darga. Bener mun kieu mah elmuna teh luhur. Lantaran kapan si lain teh kukuring geus dibere ilmu aji Batara Karang nu moal neurak nanaon ka asup pakarang-pakarang oge ilmu-ilmu. Tapi ieu mah teu pikeun ka gempeng kieu aduh. Ieu mah tanaga jerona lumayan dah. Darga, kunaon si lain ngomong aduh ngadon ngajedogo wae. Da kuring di rumah saya leh bangan nanaon sia teh. Lamun di rumah saya leh nah beut mabur jeung mawa tatu sagala rupa ka dieu ha. Bah Jaweng nyaritana meuni bari ti popolotot nahan amarah. Cek abdi tadi gitu Bah. Eta jalma teh boga ilmu sihir Bah. Pilagu ujug-ujug aya gobang di luhur langit segala rupa loh. Ceuk Ki Darga nyoba ngajelaskeun ka Bah Jaweng. Mondong ngarang sia. Nganggap ka jelema boloho ka dewek teh ha. Piraku teuing aya gobang datangna ti luhur langit geuleuh. Kawas dina dongeng bae si lain mah Darga. Aban ieu ge dina dongeng Bah. Gandeng sia. Mantong sok ka mana karep.
Atuh dah abah anu nyebutkeun jiga dongeng sagala. Da kuring mah bener bah nyarita anu sanjana anu. Pasti moal percaya mun teu nempo ku panon sorangan mah bah. Sajongjonan Mbah Jaweng katinggali ngahuleng. Tarangna katara kerung jiga anu keur mikir, tapi teuing keur mikiran naon. Teu dilapok nyarita deui. Tapi rada leuleuy ayeuna mah teu sentak sangoro teuing jiga tadi. Nah saha eta mangkluk budak ngora ge ngaranna teh jeung anak saha cenah. Da dewek pasti apal jajadug jawara giginya mah heujiran capanjang mah. Cek beja mangarana teh Raka Seta cenah. Mun teu salah langsung cek manehna ge ngakuna teh incuna Abah Dugala. Pupuh lemur teh di dinya Abah. Si Dugala. Oh heueuh. Apa lain kungsi ngadenge beja heueuh di lemuran capanjang mah aya kokolot euy. Nu jawara cenah mah nyata si Dugala ngaranna ge. Tah geuning Abah, wawuh geuning dah. Nyari wawuh mah hancengan kungsi we ngadenge beja euy. Nya kitu bah tuh. Pokona mah aya aneh weh. Keur kuring mah lamun teu mibanda ilmu sihir, pasti aja mangkeluk teh muhit kasiluman meureun bah. Nya bisa jadi lamun nempo tatu lain dinya jajamah euy. Tapi keun bae engke mun dewek geus cacap ngajalankeun ieu paniajan. Sakali waktu pasti dewek bakal ngajorag ka eta lembur. Sakalian jeung si Dugala nan ku dewek teh gilawanan langsung euy. Sakumaha kahebatanna cenah eta si Dugala teh. Jawara di eta lemuran capanjang teh. Udah nasaran dewek ai. Cek Mbah Jaweng. Bari tatanggahan teuing ningalian naon. Nya bener bah. Piraku Abah nu kawentar jawara kahot kudu eleh ku Mbah Dugala mah. Jabab bedo guring potong deui. Palagu geus sia make jeung potong sagala atunya dikumahakeun cenah eta teh. Dunya Abah mah teu percaan. Abah cek kuring ge tadi disebutkeun pakarang gobang anu datangna ti luhur langit. Anu motongkeun bedaug kuring. Jadi kuring yakin Abah pasti eta teh lain gobang biasa, lain gobang samana. Pasti gobang pusaka, gobangna siluman bah. Gobang naon atuh? Gobang kabuyutan silonok paeh nunutan meureun sia mah nya. Mun geus lah teu kudu dipikiran deuleu. Pira oge bedog gampang bedog meuli deui atuh lah. Atawa ngabadog geus sia mah meureun bisa. Tapi bah eta mah bedog lain bedog samana Abah. Bedog eta mah teu si Kukut. Geus maragakeun nyawa puluhan bah. Tapi kadang bae kadang. Pokona mah asa araneh we Abah keur kuring mah. Lamun teu mibanda sihir pasti eta mangkeluk teh meureun muhit siluman meureun bah. Bisa jadi kitu oge euy. Keun bae sakali deui ke lamun geus dewek cacap ieu ngajalankeun paniatan dewek. Keur ngasah ilmu dewek deui. Sakali waktu pasti dewek bakal ngajorag ka ditu euy. Hayang ngajajal kehebatanna eta si Dugala euy. Jeung eta budak anu boga gobang ge ajaran panjang hayang nyaho teuing. Nya bah, laku Abah anu kawentar jawara kahot kudu eleh mah nya. Pelagu geus sia mah. Keke. Kapan si lain teh samemeh ngajorag ka lemur Mbah Dugala teh. Si lain teh pan kalembur bilung heula nya basa beutingna teh. Kumaha cenah kayaanna Mbah Kawita? Mbah Jaweng mengkolkeun caritaanana. Nya panan bisi aya kene di bilung cek Abah oge. Nya kuring teh ka bilung heula we bah. Nepungan Mbah Kawita. Sakalian nanyakeun ngeunaan mangkeluk incuna Mbah Dugala teh. Pek teu kasampak. Geus mulang cenah ceuk Mbah Kawita teh. Nya saterusna kuring teh ngajug we ka lemuran Capanjang. Dumasar katerangan ti Mbah Kawita. Oh nya syukur atuh heueuh. Ari kula warga Mbah Kawita teh nya naon heuh basa dewek teh kumaneh teh dikukumaha.
ayeuna mah keun bae urusan jeung Mbah Dugalang mah ulah waka diteruskeun euy. Dewek moal wara ngayatkeun balitungan ayeuna. Sabab aya sababaraha anu kahiji dewek teh keur boga keneh niat keur muasaan salah sahiji ajian anu luhur lumayan ahengna. Aduh mana lamun geus kataekan moal aya hiji jalma oge bisa ngungkulan kana kaahengan ilmu dewek ge. Aduh kaduanya memang lamun bulan-bulan ieu teh urang salarea teh keur aya dina hitungan goreng euy. Jadi lain abah teu wani. Omat silalaing ulah boga pamikiran gitunya Darga. Da sagala rupa oge kudu pas jeung waktunya euy. Ulah ninggang dina larangan bulan, dina apes. Tah, abah oge sakalian rek ngabejaan ka salilaing jeung sakabeh anak buah abah. Ulah harareup teuing we ayeuna mah dina ngajalankeun operasi kalembur-lembur teh. Bisi ninggang dina poe apes kitu tah euy, ngarti meureunnya. Bah Jaweng nyaritana jadi panjang lebar. Atuh Ki Darga oge nu ngabandunganana katempo beuki nunutan. Goblok Darga, kelaka hee sia mah dewek ngomong sabener-bener ja. Kadenge teh jadi dewek bingung ngomong naon. Ceuk Bah Jaweng. Jadi sesentak deui nyaritana teh. Saamek meureun ngomong sapanjang-panjang, asa amek meureun ngomong sapanjang-panjang. Ari nu dianjak ngomong nakalakah nunutan. Nya. Duh, teu karaos ngalengweutun we teh batu da. Temal Ki Darga mending ngagurubug disentak kitu ku Bah Jaweng teh. Tapi ditungtungan ku ngahehe sagala rupa. Balagu sia mah. Bingeus sia juga ditu bisi rek mantog mah. Keun bae urusan jeung si Dugala mah ulah dipikiran. Eta geus jadi urusan dewek deuleu ngarji. Tapi naon dia teh jugrek mantog mah kaditu. Mbah Jaweng ngorongos deui. Nya eta ari geus saterusna kumaha atuh? Maksud kuring teh tugas pikeun kuring jeung sabatur batur yeuh. Nya eta mah atur wek bisi lain Darga. Ngan omat ti dewek mah euy. Keur sawara waktu ieu mah ulah ramenting jeung ulah coba-coba ngaranjah ka lembur bilung atawa lembur ranjah panjang euy. Ka lembur sajen we heula nya, da lega ieu alam dunya teh ngarejei. Siapa? Bari dan geda acan kungsi ngaranjah ka lembur Mbah Dugala mah. Ulah waka deuleu. Ceuk Bah Jaweng. Saterusna atuh Ki Darga teh cengkat tina diukna. Laju ngoloyong kaluar nyamperkeun ka batur-baturna. Saenggeus aya di luar, pok atuh Ki Darga teh nyarita. Dule, sajum, kodong. Laina pokona mah. Omat euy ceuk si Abah ulah waga. Hareuman teuing ngabadog deui euy. Pokona mah ka sararea, yuh dagekeun. Ceuk si Abah. Ulah waka asup ka lembur bilung jeung lembur ranca panjang euy. Lamun salilaing rek ngajalankeun tugas nu biasa teh. Jeung omat ulah ramen teuing cenah. Sabab ayeuna teh bulan teh bulan Abus. Ngarti? Dewek balik heula euy. Cenah kituna teh panonna mah rada moleng ka si Bohim. Nu aya di dinya nemalan ukur ku ungeuk. Bari marolong ka Ki Darga anu geus ngagidik teu ngareret deui. Goblok, aduh. Kaing mah jiga nu iji de pisan tah si Darga teh euy. Keun sia sakali waktu mah rek dijajal gua aing pangabetusna hayang nyaho we. Da si Bohim ge wanieun atuh ari kudu ngalawanan si Darga mah. Aduh. Hayang dijajal meureun ku aing dah. Si Bohim kutu geneng bari menjrong kana tonggong Ki Darga anu jongjon lempang ninggalkeun eta tempat. Kumaha jugang lah teu kudu pikiran. Penting mah urang ayeuna ceuk si Abah bieu cenah tong ramen teuing lah. Ngabadog deh. Keur poe-poe jeung bulan-bulan apes cenah. Ceuk si Kemet. Ngalagarkeun hate si Bohim minangka pamimpin manehna.
Hewe dewek mah atuh med euy. Salila ieu asa nganggap hampas pisan tah si beungeut goreng patut ka hulu-huluna teh. Aduh. Manajan Batara Karang anu dijieun teunggeulana teh eueuhna naonan geuning. Aduh. Nya geus Kang lah, ayeuna mah urang dahar hayu ah tuh. Batur ge geus ngarariung liwat tuh. Anu saterusna mah si Bohim oge cengkat terus lempang nyamperkeun ka batur-baturna anu harita keur ngariung ngamparan daun cau anu dieusi ku sangu liwet jeung deungeunna saya aya. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia cag urang tunda heula kaayaan di wewengkon Pasir Hunjur. Nyatana tempat markasna Mbah Jaweng sabalad-baladna urang teuneun heula di handeuleum sieum. Urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun ka payeun urang guar deui. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayaan di lembur Ranca Panjang. Nyaeta lembur Mbah Dugala jeung Raka Seta incuna. Harita wanci bada Isya satu tasna ngalaksanakeun salat Isya, Mbah Dugala ngarobrol duaan di tengah imah jeung anu jadi incuna nyatana Raka Seta. Dati saprak Raka Seta diwaris gobang pusaka teh ya. Ayeuna mah cicingna teh netep di imahna agina nyatana Mbah Dugala. Pikeun maturan Mbah Dugala anu eueuh sasaha cenah di imahna. Atuh harita bari melenyun udud padudan katempo Mbah Dugala jeung Raka Seta keur ngobrol paguneman. Cing hati-hati weh keur ka hareupna mah Kasep. Timimiti ayeuna mah ujang teh geus jadi musuh keur komplotanana Mbah Jaweng. Malah hiji waktu mah bisa jadi Mbah Jawengna sorangan yeuh anu bakal ngacorag ka lembur urang teh. Pasti nu teangan teh Abah jeung Ujang. Disabrak kajadian basa peuting kamari teh geus bisa dipastikeun. Eta si Jaman nu ngaranna Kidarga bakal laporan ka gegedugna nya ka Mbah Jaweng. Paningali panon batin Abah mah eta Mbah Jaweng teh hiji gegedug garong kahod anu mibanda rupa-rupa ilmu kawadukan. Teu sabong bro, manehna lobona mah muhit siluman alias ilmu hitam. Mbah Dugala ngarandeg heula nyaritana diselang heula ku ngenyot padudanana. Laju serebung haseup mate kaluar tina baham jeung padudanana anu mana mulen kaluhureunana laju ilang dipapas ku angin. Nya tos pasti kana kituna teh Abah. Teu naon da jigana meureun tos waktosna ongkoh pikeun uing ngagunakeun jeung ngamalkeun sakabeh ilmu panemu ti Abah. Apanan gunana ilmu teh pikeun diamalkeun nyatana tutulung kanu butuh tatalang kanu susah gitu banyak. Tembak Raka Seta estuning teuningna keur nyaritana teh teu ngarasa sieun atawa hariwang atawa gimir ku ancamanana ti pihak kelompongan Mbah Jaweng. Nya itu memang kitu sakuduna. Ari mibanda ilmu teh kudu diamalkeun. Ngan tetep urang kudu hati-hati. Sabab cek tadi teh Mbah Jaweng teh lain jalma sabong brong. Anak buahna lumayan loba, aya kana 10na. Nyatong bisa dianggap enteng sabab anak buahna ge mibanda ilmu-ilmu sarua anu lumayan hese pikeun dielehgeunana. Mbah Dugala terus ngawadian ka Raka Seta sangkan leuwih hati-hati. Insyaallah Abah,
uing bakal sakuat tanaga nying hareupanana. Apanan abah oge meureun moal cicingeun lamun dina hiji waktos aya bah jaweng jeung balad-baladna ngajorag ka dieu. Ya mudah-mudahan we atuh urang sararea khususna abah jeung ujang. Umumna sakabe urang lembur teh cing salalamat cing araman tentrem kertara harya. Salawasna aya dina panangteuyeungan Allah Subhanahu wa taala. Tebikeun tina balai barakeun dina rezeki utamana mah cing jauh tina naon gangguana laku jahatna komplotan bah jaweng kitu tah Jalu. Ceuk Bah Dugala deui. Amin abah. Lain bah. Eung teh asa kapanasaran teh asa gede yeuh ngeunaan gobang teh abah. Nanya bet ujug-ujug datang ti luhur langit. Apanan sidiku uing disimpen di goa bah. Rakaseta menggolkeun obrolanana ngabahas gobang nu waktu beuting keur patelak jeung Ki Darga teh. Nya teu kudu aneh da memang sagalana ge pan ti nagara siluman eta gobang teh. Asalna ge Kasep. Jadi teu aneh najan datangna ti luhur langit oge. Da gaib ngaranna ge siluman mah malah bisa langsung aya di hareupeun Ujang eta teh. Kitu we jangna ayeuna dikamanakeun atuh geus disimpen deui di tempatna. Parantos abah dilebatkeun deui kana sarangkana we di goa. Halus. Tapi pikeun ka hareupna. Lamun Ujang rek init-initan ka mana meuli eta gobang teh jigana mah guru dibabawa Kasep. Kitu nurutkeun wangsit nu katarima ku Abah ti Patih Ranggawelang teh. Nyatana nu mere eta gobang. Mangka isuk jaganing keto Ujang bakal nelah si gobang kitu dah. Ting saha nu ngamitian nyebut si gobang ka Ujang nganda kitu nu katingali nurutkeun panon batin Abah mah Kasep. Bah Dugala nyaritana bari meuremkeun kadua panon. Atur Rakaseta sajongjongan mah jadi ngahuleng ngaraga meneng sanggeus ngadengen caritaan kitu tinu jadi akina. Sabab ku dirinya ge karasa aya hal anu hese dicaritakeun anu manang sok ngarasa aneh nalika keur nyepengan eta gobang kana awakna teh asa hararampang teu kahartieun ku pikirna. Teu lila pok Bah Dugala ngomong deui. Eta bageus bagean tina kodaring lalakon hirup daek teu daek Ujang. Kudu narima jeung ngajalankeunana. Salila teu mempar tina ageman agama pon kitu deui dari gama. Jadi cinekna masing-masing manusia teh boga tugas hirup di alam dunya. Utama nama amal ma'ruf nahi mungkar Kasep. Nya beda-beda tugas manusia ngajalankeun amal ma'ruf nahi mungkar teh gumantung kana ilmuna. Aya ilmu nu masail, aya ilmu fadail. Ari masail mengenaan bag-bagan agama tata cara ibadah ka pangeran. Nya fadail mah ku hiji pagawean kaasup ilmu urang ieu. Mun bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah teh asupna kana siana bae. Kitu tah Ujang. Sakali di ieu meureun geus bagean Ujang. Kitu pokna dulur. Sumohon Abah duh ngahaturkeun rew-rew nuhun pisan ye ka Abah anu parantos ngawaris sagala ilmu pangaweruh ka uing. Nya lahirna nya batina mugi-mugi we atuh uing cing bisa ngajalankeun luyu sareng papagon anu nembe saur Abah teh. Tema Rakaseta nyaritana di barungku ngeleuk nandakeun hormat kanu jadi aki sakaligus guruna. Wanci peuting nyerelek teu karasa. Di luar reang sato-sato anu biasa sok disarada tengah peuting gitu. Kaya ninggang jangkrik jeung laina silih patembalan. Patarema jeung sorabuek anu pating karuek. Dinadahan muncang bogana aki uhro. Sakapeung ti kajauhan oge kadenge sora anjing babaung. Sakali-kalieun kadenge di tengah lembur sorarona anu nakolan koko. Tah ente karasa urang ngobrol teh Kasep.
geus hampir janari leutik geuningan. Hayu orang istirahat kada sare ka ditu. Isukan we lah urang ngobrol mah urang tuluykeun deui. Ceuk badugala bari cengkat tina diukna laju ngoloyor ka jero enggona. Atuh Rakaseta mah harita teu ora asup ka enggona sabab manehna mah acan ngarasa tunuh tawating naon pikiran we meureun anu masih keneh ngacacang nyawang kana kejadian-kejadian mangsa anu bakal datang. Tapi lila-lila manehna oge sarua cengkat tina diukna saterusna ngagoledag sare di tengah imah diamparan ku Samak Salamar. Dulur waktosna teu garaosnya. Caga tuh cariosi gobang anu didongengkeun di ku Kang Ius karyana Asep Gun. Urang simpen heula di handeuleum sieum urang tuna di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun ka payun urang guar deui. Kang Ius ngadurkeun sewu nuhun kalayan undur pamit dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.